kemarin anak budak ya udah tahun ya. RT tengah data ya Limnas dan yang RT lah. Woi, Jang, yuk. Ya, itu. Salam. Yang ke Limnas di pos ceritakan dia gitu. Ya, Pak ya. RW-nya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Palinas kita ke RW. Oh, nanya. Penyaho ya ge. Ayo tuh. Ayo. Assalamualaikum, RW. Waalaikumsalam. Cina nggak ada tanahnya. Ada teka warga, anu kan menang bantuan iyalah warga datang sawen dan menang. Tah kayak serahkan ke RT, paling basmu cuma merek doang. Eta ke RT ngedata. Oh, Itu nya. ayo. Kayak mana Pak RT? Ayo nak. Ayo ke PRT mana? Nya. Yuk, Wak. Mereka sama sudah balik dengan naon ya. Lu jangan ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, eta ka imahna Pak RT. Hati-hati, Ayo, PRW. Tugas teh non ayo. Lapor PRT. Ya, ya. Gimana nih, Mas? Ya, tugas di RW Dahlan. Senang ngomongnya bantuan bansos. Hah? Bantuan bansos. Organ? Organ gimana? Bantuan bansos. Oh, nya. Kamari orang teh hadir. Si gue RT kita. Kamari teh. Bantuan bansos Pak RT. Oh, nya. Kamari orang teh dibere amplop. Nya guna mah nya RW menang, orang menang gitu. Tapi mau beresin mau kemenangan kan ngopi kamari. Ayeuna mereka dia di perintah usaha. Pak RW. Sa, RW. Pak RW. oh, atuh. Duh, di mau malah ini kemenangan. Skubil. RT, mana kasih kubil lah ya? Naon? Are kasih kubil lah. RT geus di dieu. Naon? Ye, ditanya kalau ngeleos coba. Assalamualaikum henteu eta ling Mas teh. Oh. Koy digantikeun ieu mah. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mang Gobel. Iya. Orang ya pemerintah di RW. Aya naon? Bantuan bansos na di RW. Oh. Iya. Bansos? Bantuan bansos kita. Ieu tina ka Pak RT keun ya. Bang jadi denge ngomong ge. Pusing. Siap. Ieu pang ka RT keun ya. Pusing ing. Kubil kos itu di gagal. RT budak. Orang ka RT. Ayo. Assalamualaikum Pak RT. Oh, ada gini RT na. RT kemana ya? Orang gini. Tuh si RT. Oke, di tangan RT. Tak si RT. Orang dari Kak Ima. Saya di dia. Tadi teh mana laporan naon tadi teh urang ke ieu teh ngeuh. Bil, bang jelasin Bil. Baru Malah nolong wae tadi. pusing Bil. Iya. Pareta naon? Tadi Kak Ima, cuman tadi teh teu jelas. Ngomong naon teh itu. Ku RW Cina ngadata. Mas. Iya mah. Emang budek. Harus nih. Oh, ngomong atuh. Atuh kieu mah apa urang mah. Tadi si ngomong kita ngadata ku RW. Oh, di titah ngadataan warga. Ya. Mohon. Ayo. Orang ngadata ka warga. Emil, tahu panggilan ini. Salam. Naon dia?
Bisa ngis kurang lebih biar ada data bansos. Terus persalahan naon-naon. Kita Pak RW. Iya cenah RW kan dia kita data nang nama. Cara tanah kakak. Kok kakak doang. Bi bawa kakak doang. Cenah RW nama. Aya. Tadi teh iya aya kita ku RW urang teh. Kita ngedata bi kita mawa kakana. Nah, tadi kan cerita sama kakak ngomong. Kurang nggak ngomong. Tadi kita bawa kakak. Kita ada Lain. RW. Lain ajatan lain. Bi hampuranya iya rekan-rekan urang teh emang rese disuruh teh tinggal lambung dititah. Mentaan data karena organ-organ segala coba. Ya oke RT, kita nyambung mah. Kapan etang geus aya dataan anak pentakeun gitu. Si RT mah. C cari cing wae. Tapi kayak guys bawa kakaknya. Kayak Pak RW. Oke, orang mau kakak orang lah. Banyak. Oke, dibawa. Tapi orang masih lebakan juga. Kayaknya yuk. Ke mana? Ayo, ke organ. Ayo ya, Bi. Oh, ayo, Bi. Ini ada barangan ya, nih kayak mah RT itu sama kakak. Cek, kurang kayak mah RT, kamari RT nih tah mawa kakak. Nah, ayo orang kadari sih. Sudah menang lagi bang sos duit merenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aya naon dia? Iya, kamari Oh, iya. kedatangan RT. Lalu pas aya Kita naon? mawa ngancet cenah kakak. Mau kakak. Astaga. Iya, kurang dibawa ini teh eta dua. Kakak urang. Dasar RT maksud deh lain mawa kakak atau lacik lain mawa kartu kakak. Oh, ya, Dasar RT budak. ke mana ka dia? Oh, hampura tuh nya. Beratnya mau ditinggalkan. Dasar teh bolot. Iya. Aing mah RT dasar budak. Ya, assalamualaikum. Ya. RW iraha ieu urang. Gedeng nungguan telepon lah. Nungguan telepon di manehna? Ya. Nungguan telepon di manehna? Ki, Kak, panjang bujur ieu. saha eta? RW. Coba ka dieu. Mah ada Angkat, RT. angkat. Halo, Pak RW. Beres tugas mah geus. Ka RT diserahkeun. Beres ayo. Siap. RW. Kita ke RW. Yang bonus sih urang ya. Ayo. Iya, bener ayo. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Nah, iya kebenaran yuk. Beneran. Yuk teh. Yuk. Ya, kamari teh pan cita ngadata ke warga. Cita mawa kakak. Geningan aing kemarin diserebuk ku ibu-ibu. Kan geus ngomong mang urang ka Pak RT, Pak RW. Kita mau kartu keluarga. Geuning malah datang ngalanceukeuna. RW ngomong naon tuh? Tidak mau Urang geus pusing Pak RW. Hah? Urang geus pusing. Kayak nu hiji budak, nu hiji gagal. Jadi urang nugaskeun jadi ieu lah. Ulang ge revisi we. Pusing. we tugas orang seberes teh. Beres-beres teh pedut.